Rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak amma ba'du. Para hadirin anu kusim kuring dihormat, dulur-dulur sagama anu dimuliakeun ku Allah. Nganggo basa Sunda we nya, Pak. Puja sareng puji urang-urangkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu kalawan rahmat sareng karuniana. Alhamdulillah sim kuring tiasa patepung laung sareng masyarakat sa sana tah desa eta tah. Sholawat miwah salam mugi didugikeun ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos tong arobrol deui gandeng. Ieu culang cileuk rada bing kakarak saumur aing ceramah sisi balong. Para hadirin, sateu acan sim kuring cumarita peryogi dijelaskeun heula itu nu paling ditu katingalin teu, Pak. Mun teu katingali sim kuring bade diuk. Katingal ayeuna. Luh. Kumaha atuh da euy? Bebas. Tah geus kieu we lah. Ngara itu katingal. Duh aing euy. Para hadirin, sateu acan sim kuring cumarita peryogi dijelaskeun heula yen sim kuring mah Kang Ibing lain kiai, sanes ulama lain ajengan, sanes ustad. Anu hadir di dieu ge pada terang teu kurang teu leuwih Kang Ibing mah ngan saukur bodor, pelawak, seniman, artis, bintang film. Heukeun bae da nya atuh. Ayeuna sok terjun kana bidang dakwah, kade bisi aya nu nyangka meureun we sok dakwah da baheulana masantren. Masyaallah, salah tah. Tim kuring mah teu kungsi masantren. Boro-boro tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu, wallahi teu sapoe-poe acan. Jadi ulah kaget lamun engke eusi ceramahna pasti bakal loba salahna. Tah lamun loba salahna tong dicararekan. Anu salah lain Kang Ibing, kajen kumaha ge nu salah mah jelas anu manggil. Nya anu manggil geus nyaho bodor der titah ceramah agama. Lamun ditanyakeun nah atuh maka daek apan dibayar. Tapi sok sanajan bari heureuy sim kuring ka dieu boga harapan, utamana keur adi-adi para pemuda urang dieu. Harapanna mah teu pira, sugan we bari lalajo, bari ngadengekeun, bari seuri, sugan sing timbul kareteg dina hate anu kieu ye. Eta si Ibing bodor daekeun jeung bisaeun dakwah, piraku aing teu bisa jeung teu kabita. Tah. Sahanu nyaho engke mubalik besar siga Aagim, siga Kiai Haji Zainuddin MZ, insyaallah lahir ti bobos. Teu cukup ku amin da kudu diajar. Masing amin-aminan ge ai marabok mah moal jadi sia ngabejaan we. Tah ieu keprok berarti sok aya nu mabok ieu. Tuh. Ieu keur adi-adi budak ngora Kang Ibing menganyurkeun lain pupujieunnya sok dialajar agama mah keur ngora. Da ayeuna mah ustad seueur, kiai seueur, pasantren aya, bapak ulama seueur sok dialajar. Lainna naon bisi kaduhung. Tak arasana mah ku Kang Ibing ye. Dalam mencacakan sim kuring baheula masantren ayeuna geus jadi kiai meureun. Ayeuna mah hayang diajar agama teh geus teu kaburu. Pabaliut waktuna jeung neangan beas.
metak sok dialajar agama sing jero. Tapi ulah poho dialajar ilmu pengetahuan daya teh zaman kemajuan bisi tinggalin. Sok dialajar politik, sosial, ekonomi, teknik diajar tapi agama. Sok dialajar bahasa Arab daya teh bahasa Al-Quran. Tapi ulah poho dialajar bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang. Dari itu zaman kemajuan bisi tinggalin. Ya Kang Ibing modaek cumarita kieu lantaran kungsi ngalaman hiji kejadian anu moal poho saumur umur tah. Saya ingat hiji mangsa si Ibing dipenta ceramah ngadadak di Australia Pak. Di hareupeun mahasiswa University of New South Wales Sydney. Anu hadirna bangsa profesor, doktor jeung mahasiswa salian ti anu muslim teh anu non muslim nage loba. Cing rek kumaha si Ibing bisa ceramah di Australia lamun teu belul bahasa Inggris. Sabab dibere ceramah ku bahasa Sunda sarua jeung hayam nyarita hareupeun soang masing-masing. Taya aya nu moal poho saumur ieu. Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singket ukur ngabahas teh Al-Fatihah. Eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kejadian tanu moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir-Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumiddin, the King of Judgment Day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdinas siratal mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ge sametdinya aya profesor bule ceurik. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh dipabaliut di. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka sim kuring Pak. Nanyakeun lamun dina bahasa Sunda mah pertanyaanna kira-kira kieu. Lur, naon dibaca ku anjeun tadi? Cek sim kuring Al-Fatihah, ari kitu kunaon? Endah pisan. Saya mah yakin eta lain menang jelema. Dijawab ku Kang Ibing, memang lain menang jelema eta mah kalamullah firman Allah umul kitab. Panjang pertanyaan eta profesor tungtungna ngan hiji pertanyaan akhir nama. Cing dulur bejaan kumaha carana lamun sim kuring hayang asup Islam. Allahu Akbar. Profesor Australia asup Islamna lain ku kiai ku bodor Pak. Matak dialajar. Tuh. Ye. Kada mah kanggo budak ngorah heula Pak. Diajar ilmu pengetahuan teh lain ngajauhan kana agama tapi leuwih yakin. Si Ibing mah yakin karena Islam lain cek ajengan, lain cek kiai, lain menang neangan sorangan we Pak. Saya mah yakin, saya yakinnya. Contoh teu kudu jauh ieu. Mun teu lepat surat Yunus ayat 20 duka 30 tareangan we. Mun teu salah mah kieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah ngaluarkeun anu hirup tinu paeh. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, ngaluarkeun anu paeh tinu hirup. Ngaluarkeun hirup tinu paeh, anu paeh tinu hirup. Ditanyakeun ku Kang Ibing ka Bapak ajengan, ka Bapak Kiai, ceuk Bapak Kiai engke jaga di akhirat. Di mana geus kiamat anu maraot teh dihudang-hudangkeun deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh cek ajengan. Tapi si Ibing lain hiji mangsa di leuweung Pak keur ulin ka leuweung ningali aya tangkal kai anu geus runtuh geus paeh geus koropok Pak geus paeh we. Tina tangkal kai anu koropok eta kalaluar suung anu hirup. Allahu Akbar, anu hirup kaluar tinu paeh. Bener pisan Bapak. Cing sok ramana ajengan tolak, ieu bener. Anu paeh kaluar tinu hirup. Bapak o Ibu uningan tangkal karet Bu. Apa tangkal karet teh hirup? Leres.
Ari getah nama barang pae eta getah karet kalau luar tina takal karet Allahu Akbar anu pae keluar teu hirup bener pisan ceuk si Ibing bodoh sia nu teu asup Islam sok wani saya mah tanggung jawab bodoh nu teu asup Islam sia Islam sakitu benerna Kang Ibing mah ditodong ku pesto moal pindah Pak agama moal yakin inna dina indallahi Islam tuh tah keur adi barudak ngora sok dia diajar ulah memabokan lah bisi mah bisi nyinggung-nyinggung seetik bisi aya nu sok marabok di nu sok selebor Kang Ibing mah beda jeung Bapak Kiai jeung Bapak polisi beda ari Bapak polisi mah anak muda jangan mabok itu melanggar hukum heuh geus nyaho jawab Bapak Kiai barudak ngora ulah sok mabok eta teh haram sumuhun terang lain kitu atuh ka budak ngora mah ye bisi rek mabok mah turut ajengan koboy budak ngora arek mabok jung tah kudu kitu eta ajengan ngaranna si Ibing manian kajeun tanggung jawab bisi rek selebor rek mabok jung si Ibing tanggung jawab asal syaratna hiji tong kapanggih ku jelema ngan sakitu matak lamun rek mabok neangan imah kosong kunci sorangan ceuk si Ibing meunang mabok tong kapanggih ku jelema oh jelema eueuh nginum we awas tong kapanggih ku jelema nginum memeh nginum tanya heula aing jelema lain jelema kapanggih keneh entong sia ngabejaan we kecuali lamun kieu asup ka imah kosong kunci ceuk si Ibing meunang mabok meunang eueuh jelema eueuh nginum memeh nginum tanya heula aing jelema lain aing mah monyet heuh sok atuh geurang ngarinu monyet mangga arareut monyet anu ulah teh jelema ye lamun hayang mabok entong meuli PBK ganja minuman keras entong kasep lebar duit hayang-hayang teuing mabok mangke bubaran tidak pangajian ieu praktekeun tah bisi hayang mabok hakan teh kotok teu kudu loba teuing setengah emer ge insyaallah mabok jaba ku polisi ge moal dina naon mun ngagoler ditanya kunaon je darti kotok Pak geus paling ge polisi seuri da moal dibui teu acan mabok keneh ku tai kotok cobian ngangotai ucing sakaleng mah paros rarah hasil bisa kedik nah sia teh tuh ye buat adik-adik anak muda naon poho deui heuh teu da bingung aing mah ieu bingung kakara dibobos ya aya tangkal di bajuan bener di dia mah taat pisan karena peraturan kakara neuleuh aing mah tangkal di bajuan pika dibakutet nah ada teh di bajuan ge moal protes teu kaharti urang dieu mah duh lamun kacipta beungarna mun kudu ngabajuan kebon tah itu poho deui jadi nguruskeun tangkal atuh ayeuna urang ngumpul di dieu ngariung teh dina raraga tasakur bin nikmah nikahna Neng Lilis Sulistianawati sareng Cep Muhammad Latif Somantri ye urang darwakeun ku sadayana mudah-mudahan Neng Lilis sareng Cep Latif rumah tanggana sing runtut raut nyebu sing lambat lambut terang ibu lambat lambut lambat lambut teh ari lambut teh lemesna tina beuteung urang suna baheula mah lamun nyeri beuteung teh teu raraos lambut ari lambat hartina lila jadi lambat lambut teh sing lila di luhur beuteung ahkeun bae kumaha kuring nah tah keur Lilis Neng Lilis sareng Cep Latif ye didoakeunnya Lilis jeung Latif pamajikan jeung salaki dina rumah tangga mah kudu jiga leuweung jeung maung Lilis pamajikan dina rumah tangga mah kudu jadi leuweung Latif salaki caroge kudu jadi maung kumaha lain hartina Latif kudu gagauran unggal peuting lain ieu naon ni pabaliut wae euy teh lieur aing mah ye ari maung teh raja hutan sato galak nu paling dipikasieun eueun nu teu sieunun ku maung
Tapi sakitu raja hutan sakitu galakna mau lamun mangih bahaya moal ka mana lumpatna nu aman pasti kaleuweung tah kudu kitu. Sabalikna leuweung moal wanieun aya nu ngadeuketan komo lamun ngasupan lamun nyahueun di jerona aya maungan tah ulah nepikeun ka maung eueuh dahareun datang aing mah. Sok mangga baikeun heula abi terat tiasa nyarita lamun ceramah pabaliut jeung dahareun. Tuh kitu dina rumah tangga mah kade nya mata Kang Ibu moal aya nu wanieun asup kaleuweung lamun nyahoun di jerona aya maungan. Tah kulantaran kitu ayeuna Kang Ibing pangheulana arek makelan keur Neng Lilis panganten istri. Tos teuing ribut. Neng Lilis sebagai istri didoakeun ku Kang Ibing mudah-mudahan Lilis sing jadi awewe. Nya keula tong kasiri dengekeun heula atuh. Sing jadi awewe nu kumaha didoakeun ku Kang Ibing Lilis sing jadi awewe nu hade anu geulis. Geulis ceuk saha? Geulis mah kudu ceuk ajaran Islam, ulah geulis ceuk jelema. Da geulis ceuk jelema mah teu sarua. Geulis ceuk urang bobos cantang tu geulis ceuk urang India. Geulis ceuk urang India boating goreng ceuk urang Amerika. Geulis ceuk urang Amerika bawa teuing ceuk urang Jepang manggoreng patut henteu sarua. Kang Ibing kungsi ningali dina hiji majalah potret ratu kecantikan negro. Tah nya leung sirikeun berarti ngahina sia ka urang negro. Matak disebut ratu kecantikan ge cenah di negro mah panggeulisna loba pemuda negro nu kaedanan. Tapi barang ningali potretna Masya Allah si Ibing mah dibere ge embung. Lantaran naon geulisna ceuk negro. Ari nu hade mah nu geulis mah kudu ceuk ajaran Islam. Awewe nu kumaha nu geulis ceuk ajaran Islam nu hade awas ye Neng Lilis gampang tapi hese. Khairun nisa'i man tasruka ija absurta wa tuti'uka ija amarta wa tahfaz ghaibataka fi nafsiha wa malik. Ngan sakitu awewe nu geulis nu hade mah pikaresepeun lamun ditempo taat lamun diparentah ku salaki jeung bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki komo lamun keur eueuh di imah ngan sakitu. Sok mangga we mangga saepkeun heula sok. Sok saepkeun heula sok tenang we. Lamun ditempo ta ieu matak Neng Lilis ibu ece wa ari awe muslimah mah kudu ngageulis lain ulah lamun aya ajeung anu nyebatkeun tong ngageulis salah kudu ngageulis ngarah resepeun anu nempo saha anu nempona salaki. Ari ayeuna mah teu dititah ge awewe teh geus ngageulis pipi didempul halis dimehongan bibir dibeureman ngarah resepeun nu nempo saha batur. Matak awewe ayeuna mah kakarak dangdan namun rek lalajo layar tancap rek kaonangan arek ulin ka kota ngageulis ngarah resepeun nu nempo saha batur. Tapi di imah hareupeun salaki dangdanan Masya Allah isuk-isuk buk ditalian keneh ku kabel kutang geus lada dah diri ka itu ka dieu wah rek kumaha salaki resepeun neuleuna gah yang motret ku Maryam. Ye Bu Pak apan ye Lilis panggih jeung Latif ibu papenak jeung bapak akang panggih jeung ece modalna mah ukur hiji cinta henteu cinta mah hese bedog wae bedog moal asup kana sarangka lamun sarangkana ka ditu ka dieu wae teu daek cicing. Cinta ari cinta teh garis besarna dibagi dua hiji mawadah dua rohmah keun sakinah mah paneuri.
Ari mawadah lahiriah, bapak ningali ibu, ibu ningali bapak, ningali lahiriahna heula. Bapak ge ningali ibu, aduh resep ningali bibirna, resep ningali buukna, resep ningali kulitna. Ibu ge kitu ka bapak, aduh resep ningali jangkungna, resep ningali kumisna, resep ningali dompetna. Mawadah lahiriah. Udah kajian kasep ya dompetan mah keunana naon. Mawadah lahiriah, tapi nu ngaranna lahiriah bisa robah. Kunaon robahna? Ku umur, ku moneter, bisa robah. Buuk nu tadina gomplok, beki kolot, beki curiwis. Lila-lila turun juga anak manuk. Kulit nu tadina kenceng, beki kolot ting rariwut. Lila-lila juga dorok-dorok atah kacayan. Tadi mana mawadah geus robah ulah kaget lalaki mah sok pindah nempo mawadah sejen. Lain cek si ibing sok apa aya diisyaratkeun dina ajaran agama. Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i. Dijadikeun lalaki mah cinta jeung syahwat ka awewe. Tuh ibu ceuk. Matak lamun salaki lamun caroge ngareret ningali nu geulis entong ngambek. Malah ibu teh kudu syukur. Alhamdulillah nuhun Gusti geuning salaki abdi teh normal kene. Ye tibatan ke salaki hayo we ngareretan mebikang panreuwas. Menang ningali nu geulis menang eta mati Allah anu kadua katilu tong diturut eta ti setan. Lalaki sakali we ningali nu geulis mah aduh geulis euy Allahu Akbar geus menang. Tanu kadua anu teu menang mah di mana imahna nya ta eta nu bahaya mah. Di mana mawadah geus robah supaya salaki henteu pindah geuwat gantian ku rohmah ku kanyaah. Lamun geus katalian ku kanyaah catet moal aya lalaki nu nyeleweng ti pamajikanana moal lah. Lain ceuk batur tah si ibing. Kang Ibing mah jiga Korea kieu ge bintang film Pak. Lamun keur syuting film ibu eta nu ngaranna awewe Masya Allah ti mimiti anu meujeuhna cetrokeun nepi ka meujeuhna talapungeun aya loba anu bogoheun ka si ibing loba si ibingna komo jujur we lah tapi di dinya aya rohmah ti pamajikan anu nalian sia bogoh ka aing pedah we aing keur boga duit aing teu boga duit mah cantang tuh sia daekeun aing ras teh ingat ka pamajikan teu boga duit ge manganyukeun rokok ka warung balik deui ka imah. Sia bogoh ka aing keur sehat aing teu sehat mah gering macantang teu daek ngurus pamajikan masuk angin ge mangerokeun balik deui ka imah. Salah sahiji ciri lamun lalaki geus katalian ku roh mah di mana-mana lalaki mah sieuneun ku pamajikanana sok tanyakeun kajeun kumis segede galengan hui lah sieun ku pamajikan mah lain sieun dicabok lain sieun ditampiling bu sieun leungiteun kanyaah. Kang Ibing mah dimusuhan paribasana ku koboy 1000 wani kene dimusuhan ku inung budak hiji di imah teu tenang hirup sok rasakeun Pak. Lalajo televisi celenge teu ditanya dahar sorangan teu dibaturan coba kan untung we imahna leutik jadi mun musuh teh papanggih deui tereh wawu mun gede mah riweuh matak turutan tah Latif Lilis rumah tangga mah jiga Kang Ibing 35 tahun rumah tangga jeung pamajikan alhamdulillah sarege patongong-tongong. Kang Ibing nongongan lalangit pamajikan nongongan dipan dah geus budak motong seuri moal kapikir sia tah patongong-tongong apa urang teh tuh kekara kapikir heueuh nya tuh menyenangkan bila dipandang tak kemudian anu kadua awewe anu hade mah taat lamun diparentah ku salaki asal parentahna tidak melanggar ajaran agama Islam. Ari melanggar ajaran agama mah ulah neng geus jadi pamajikan akang rek pindah agama wayahna we neng kudu milu entong. Inna dina indallahi Islam sanyana agama nu paling dipirido sisi Allah adalah Islam. Kang Ibing menyebut kita lain naon enak loba jurig nyiliburi diolok ku supermi pindah dibibita ku pagawean pindah montong Islam yang paling benar mun aya nu ngajak ojok teu balik kitu tong bejakeun ka kiai kasih Ibing urang pek-pek tuman ye Pak taat lamun diparentah biasana kade ye Neng Lilis Cep Latif
Ari awewe anyar panganten mah taat wae ka salaki da anyar panganten cing geulis pangyarakeun sepatu AA dereg-deg bari ogoan hing sayang ambilin rokok durug-dug bari nyampeurkeun da anyar keneh engke anak geus genep mimiti siaman tanggung cing mah eta kadekeun rokok teh na teu kadeleh kokod keuriweuh tuh nyebutna ge kokod ih cokot teh ku sorang ye ai keur anyar panganten mah komo keur bobogohan malah loba nipu rek awelek lalaki sok keur bobogohan mah sabeca jeung kabogoh hayang hitut gede empet-empet ditahan daerah engke mah anak geus genep dihajakeun tah sia ubar nyeri huntu kitu tah heukeun ka mana we ceramah malah taat lamun diparentah nu katilu awewe nu hade mah bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki komo lamun keur eueuh di imah sabab ngaran salaki sok kabawa ku pamajikan ayeuna ye Lilis nikah jeung Latif entong kaget lamun disarebutna Ibu Latif Latif bager Lilis cerewet kabawa eta Latif cerewet pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif nyaho Ibu Latif Latif bager Lilis pedit angre kabawa meni pedit pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif tuh Latif mah insyaallah moal mawa ka Lilis sugan ceuk batur teh meni galak bapak eta tah saha eta Palilis ahna make jeung Palilis angre we Pa Latif jawab Palilis teu pugu-pugu tuh bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki mata kudu apik pamajikan mah da di urang mah kadang-kadang sok salah si Ibing jadi ketua RT pamajikanna mah pamajikan si Ibing we ai di urang mah lain Kang Ibing jadi ketua RT eta pamajikan diserebutna Ibu RT meuni asa leuwih RT tibatan RT eta pamajikan nepi kacap oge dibabawa ku pamajikan eta nu salah ibu pejabat sok asa leuwih ti pejabatna tah eta nu ngaco mah jaga ngaran salaki antara lain ngajaga mah teu kudu jauh-jauh tah ieu duh aing mah ngomongkeun batur ngajaga biwir kunaon Kang Ibing nyebutkeun kitu di luar negeri mah anu sok loba ngomongkeun batur teh ibu-ibu di luar negeri mah ai di urang mah sarua bari balanya bari ngasuh budak bari arisan ieu lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding ieu sagala dicaritakeun tatangga nyeun imah loteng sa RW ngaromong kabeh tatangga ganti mobil sa RT nyararita nu paling hebat nepi ka nyaho ka nyicil-nyicilna aya tatangga anyar ibu-ibu anyar pindah geulis ku geulisna diaromongkeun euceuk resepnya ningali ibu eta nu anyar pindah meuni geulis nya meuni siga putri ngan hanjakalnya tah mimitina kunaon kitu ari pamajikanna geulis ari salakina meuni jiga perah bedog har Aisyah padahal teteh wailul likuli humazati lumaja cilaka jelema nu sok moyok jeung ngomongkeun batur cilaka Bu matak lamun rek ngomongkeun batur inget kana ceramah si Ibing ditahan we geus aya naon ece geus bisik ieu ayeuna ngadengikeun ceramah unguk-ungukan jiga nu heueuh bari balik der ngarobrol tak kadenge ulah sok ngomongkeun batur doraka nya euceuk geuning teu meunang nya matak ti ayeuna mah urang ulah ngomongkeun baturnya nya entong jiga si ibu itu tuh sarua wae atuh sia dionang kanu hajat balik ti nu hajat diaromongkeun ngadengikeun ceramah si Ibing ayeuna balik ti dieu geus sok tarohan si Ibing diaromongkeun euceuk ti kadeukeutan mah jiga monyet paduli teuing tuh bisa menjaga nama dan kehormatan suami hade ye Neng Lilis ibu euceuk peraturan Islam peraturan ajaran Islam keur awewe mah keras kade Neng Lilis ye contoh la yahluana rajulun bi imra'atin illa wa ma akhaju mahram teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki lamun teu dibarengan teu dikawal ku mahram mahram teh nu haram dikawin lanceuk haram dikawin ki bapa aki pokona nu haram dikawin we jadi teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki tah kecuali dikawal kuno tadi lamun kitu Kang Ibing kumaha barudak ngora ayeuna malam minggu bobogohan duaan meunang teu si Ibing tanggung jawab meunang
asal geus baroga STTB surat tanda tamat bobogohan ti KUA ari geus diteken mah kulebe jung wae boro-boro rek bobogohan di kamar rek diurut tangkal kalapa ge jung sia ulah sote lamun lain muhrim matak ibu mun gaduh anak awewe diaperan ku lalaki tong sina diantep paruduaan bu bisi asup angin ayeuna teh ngagalaksak pelendung kabur rek naon tuh malah cek ajaran Islam naha antakallaman nisa'u illa biidni azwajihin teu meunang awewe nu geus boga salaki diajak ngobrol ku lalaki sejen tanpa idin ti salakina nyaho tah diajak ngobrol kumaha umpamana kieu ye Latif keur teu aya di imah Lilis sorangan jol aya semah lalaki punten Bu dupi Palatif aya teu aya engke we ka dieu deui eta nu alus mah ulah wani-wani mangga atuh linggih antosan dar disuguhan dar diajak ngobrol duaan sailagila montong tapi Kang Ibing da ieu mah semahna lain sejen sobat salaki di kantor babaturan baheula tetangga deket urusannya catet lamun setan entep jadi nu katilu jadi teu panyelewengan ngabejaan we apik malah cek ajaran Islam lamun awewe nu geus boga salaki init ninggalkeun imah tanpa idin ti salakina eta awewe dimurkai Allah jeung dikutuk ku malaikat sancan balik deui ka imah jeung dihampura ku salakina matak ibu ece neng Lilis lamun rek init ninggalkeun imah bebeja ka salaki wayahna ieu ajaran Islam minta izin mah gampang pisa poeun pi 2 poeun namun perlu pisa minggueun pa minggu hareup mah rek ka pangajian kenging henteu lamun ceuk bapa jung wae mah init tapi lamun ceuk bapa geus cicing mah tong ka mana-mana paduli ting pejabat saha nu nyamper tong init ieu ajaran Islam Allah Kang Ibing geuning ajaran Islam meni keras kitu ka awewe teh kieu teu meunang kitu entong kieu ulah kieu entong ai lalaki mah balik peuting bebas balik init jam sabaraha meunang lamun kitu awewe mah dikekang lain dikekang dilindungi dijaga lantaran awewe mah mahal catat inten berlian lalaki mah besi beda besi jeung berlian neuneuna oge berlian mah dina lomari dikunci keluar negeri sawaktu-waktu lantaran naon mahal cacat seeutik sabaraha juta hargana turun besi tara di apik-apik teh nyawa di pasar loak ditabrukeun sisi jalan kahujanan kapanasan tahiyangan katabrak petot bengo di kilo besi hayang jelas besi tas ibing teh bapak-bapak besi wungkul geus boga anak boga incu boga pamajikan der babogohan deui jeung budak SMA era kitu henteu gaya we nu aya sok ayeuna awewe geus boga salaki komo geus boga anak der nyeleweng deui aya nu bakal muji nauzubillahi min jalik moal aya lamun ngaranna geus cacat ngomeanana moal anggeus ku saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan setahun seumur hidup tercoreng inten berlian hati-hati Lilis jaga mata ajaran Islam mun pakaian awewe geus beda ibu ditutup nganggo tiung nganggo jilbab lantaran naon mahal ayeuna zaman kamajuan dangdanan teh dibelewek-belewek dina koran oge geuningan lain maju sia balik deui ka zaman jahiliyah hati-hati ye nah eta keur istri awas neng Lilis azamun nasi haqqun alal mar'ati zaujiha wa azamun nasi haqqun ala rajulu ummuhu wewenang paling gede ka awewe nu geus rumah tangga nyaeta salakina wewenang ka lalaki lain pamajikanana tapi indungna ayeuna Lilis geus nikah jeung Latif wewenang paling gede mah dina leungeun Latif Lilis ku Latif rek dibawa pindah ka Aceh ka Irian ka luar negeri kolot teu bisa naon wewenang paling gede salaki tapi lalaki tah si ibing umur 62 tahun wewenang lain di pamajikan di indung ayeuna mah loba nu salah ngarti kulantaran geus nikah geus kawin geus rumah tangga pamajikan teh asa kawasa nepi ka lamun salaki rek mere duit ka indungna kudu susulumputan dasieun ku pamajikan eta nu salah geulis yeuh neng lamun salaki urang rek mere kanu jadi indungna ngabejaan we Kang Ibing mah entong dicarek eueuh jelema anu miskin mere ka indung teh eueuh di dunya ge mere ka indung 1 juta digentosan 100 juta Allah ar-Razzaq pemberi rezeki mau apa
sabalikna pelit kanu jadi indung nyeri hateun hate indung doraka salaki doraka mah pamajikan ngimilu hancur ngabejaan we biarkan dek mereka indung mah moal kabales jasa indung ku 100 miliar moal sok kajeun tah yeuh keur panganten istri enak keur panganten lalaki ngarah gancang terhenggeusan keula nginum heula keur Cep Latif awas ye arijalu qawamuna ala nisa lalaki mah pamingpin ti awewe aya nu ngaranna pamingpin rek leutik rek gede bakal dipenta tanggung jawab di akhirat ngeuna anu dipingpinna kabeh pamingpin mah Bapak RT, Bapak RK, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Menteri kabeh bakal dipenta tanggung jawab. Kumaha lamun si Ibing jadi ketua RT we jaga di akhirat ditanya, Ibing bener maneh bareto ketua RT sumuhun rumasa jadi pamimpin masyarakat RT rumaos kunaon pemuda di RT maneh loba keneh nu mabok rek kumaha si Ibing tanggung jawabna Pak. Wah lamun ingat ka dieu mah jelema sararieun jadi pamimpin teh moal paboro-boro nepi ka serangan pajar gagabah teuing waranian. Paingan Umar bin Khattab begitu kapilih jantan khalifah bapak raja presiden namun negara republik mah begitu kapilih jantan khalifah ngecelakeun Cisoca bari ngadoa ya Allah mugi abdi singkiat nampi ieu musibah tu musibah di urang mah lain kapilih jadi RT ge nangap wayang belegugna teh ai sia marukan teu berat tanggung jawab tah eta batuk lain ceramah si patuker tah ayeuna Cep Latif begitu nikah Anda langsung jadi pamimpin keluarga kumaha lamun jaga ditanya di akhirat Latif bener lilis pamajikan anjeun sumuhun rumasa anjeun jadi pamimpin sumuhun kunaon lilis jeung anak anjeun can salat rek kumaha tanggung jawab power ye kade mata keur Cep Latif Kang Ibing mah mihape sebagai kepala keluarga pingpin pamajikan jeung anak jaga untuk tetap akimu sholat adegeun sholat lamun si Ibing ceramah masalah sholat pasti dibahas taratingaleun lantaran lain naon Kang Ibing mah lamun ceramah di nu hajat siga kieu terus terang esok bunga pacampur jeung hariwang bungahna ieu ningali nu hadir meuni pinuh lain dangdut lain layar tancap lain wayang golek bila kadarga ceramah si Ibing bisa pinuh siga kieu bunga ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana ngan sok diteruskeun ku hariwang nama lain naon sok sieun lamun aya ceramah si Ibing pinuh siga kieu salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki wungkul ka ieu nu power di Bandung mah kitu mah loba keneh Pak di Bandungnya di dieu mah sarua meureun dateu nyarah tapi sim kuring yakin di dieu mah moal beda ye apa nu ngaceramah ku Kang Ibing diterangkeun hati-hati Bu Pak ieu ciri-cirina zaman teh zaman edan tiba heula ge mun ceramah diterangkeun wae ieu zaman edan teu percaya zaman edan sok saksian malam Salasa malam Jumaah bulan Mulud bulan Rajab kuburan Karamat pinuh kudu tinggal loler ari masjid kosong garelo ieu jelema anu hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh tinggal loler di makam emah takokak bari emah teh buta huruf kabeh kajeun hujan kajeun poek nisila emah abdi teh hayang boga imah ceuk mah teh boro-boro sia aing di kebon awi kayak Kang Ibing mah lain anti lain ngewa lainnya ulah salah paham sabalikna karunya ka embahna arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik Bu gersok tingali beunghar hayang naik pangkat hayang jodoh hayang tereh ai mere ka embah kopi pahit deui ceuk mah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees sia teh meni eueuh ka karunya ka embah ai digeuruh-geuruh ngararamek Ibing urang mulai minta ka kuburan nyuhunkeun maka Allah ieu mah hanya sekadar perantara naon make perantara atuh juga jual beli tanah
geuning urang ge Kang Ibing lamun rek menghadap pejabat jelema penting tara bisa langsung kudu ka keamanan ka satpam kudu ka sekretaris kudu ka wakilna heuh da eta mah jelema aduh aing mah yeuh Bu Pak adik-adik duh ceuk ajaran Islam jelema mah kabeh ge sarua teu jangkung teu penek teu hideung teu bodas teu dekok teu nongnong teu jabrik teu pitak sarua kabeh yang dinilai anu dipunten mah amal perbuatan iman jeung takwana tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe mah dibeda-beda sanu beda-bedana jelema geus sok tingali apan ku jelema dibedakeunana tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor tetep beda dina onangan siga kieu ustad jeung koboy dangdut tara ngareneng anger we beda ijazah SD jeung doktoranas di kantorna tara bisa sameja tetep beda apan di dieu ge beda di hareup mah make kue di ditu mah moal si anu pika isuk-isuk ge heuh ieu mah contoh ai teu diomongkeun da kadeuleu tapi teu dituakan contoh malah ku beda nah zaman ayeuna mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung paeh beda ari pupus mah jelema pangkat pejabat orang penting anu beunghar eta mah pupus anu jajab ka makamna ge mobil ngabring dikawal make sirine da pupus upami paeh mah gara sok tempo jalmi nu teu aya kagableg anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we da paeh eta mah ye masih mending di daerah Bobos macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg ye di Jakarta mah kuburan ge kuburan geus di kelas-kelas kuburan aya kelas 1 aya kelas 2 bari sarua di ruang dah henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana sumuhun ngagalina rada jero adi mah teu aya biaya di kelas 3 wae mangga tapi sukuna nolol apa henteu kacipta meureun di kuburan jelema teu gablek marancung ceker bungkul maraka sepatu kelenci yeuh geus kajeun ka mana we ceramah mah yeuh yeuh lamun hayang nyaho peraturan jelema sarua di mana lamun hayang nyaho jelema sarua di jero masjid geus sok di jero masjid mah jelema teh kabeh sarua ustad jeung koboy ngareneng di masjid mah meunang tukang macu jeung direktur ngareneng iya meunang ijazah SD datang ti heula sok wae di sapareup doktoranas ka panerian wayahna we di tukang eta di masjid da can ngadenge peraturan di masjid puntennya anu SD ka palengker eueuh di masjid mana tingali keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam ruku imam sujud sadaya kompak dipayuneun holik sang pencipta paduli teuing imam biasa SD di tukang doktoranas kabeh urusan da moal mungkin imam ruku kela SD doktoranas moal wakamiluan nah teu bisa tingalikeun bulan puasa eta bulan puasa peraturanna sarua waktuna imsak kabeh arek tukang macu rek direktur eureun bukana maghrib sarerea dan teu sugan Bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoranes teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan keneh kunaon teu can buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh kitu matak ai jelema rek naon atuh make jeung perantara he anjeun tukang macu he bapak direktur he koboy dangdut bapak ustad aya pamenta geus langsung uduni astajib lakum geura marenta ka kami pasti ngabulkeun eta janji Allah carana lain golar-goler di makam mah takokak bisi musyrik aya nu alus wastainu bisobri wasolah penta ku sabar jeung salat tah nu bener mah eta hudang tengah peuting tahajud beres tahajud pok ngadoa henteu bisa ku basa Arab ku basa Sunda da Allah mangartoseun hayang naon hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh hayang itu hayang ieu hayang rezeki malah hayang rezeki si ibing mah mentaana ge rada era
arek teu era kumaha da mentar rezeki mah geus unggal salat ge geus sok inget-inget temen bari diuk mentar rezeki warjukni itu bari salat warjukni pan teteh entar rezeki warjukni ngan kulantaran teu ngarti beres salat meni riweuh Gusti nyuhunkeun rezeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajarna asal apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun edeuk oge ceuk Kang Ibing di mana salat geus beres tibatan gular-gular di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema aya mah balegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diarantep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung hancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah ye bu pak adik-adik si Ibing umur ayeuna 62 tahun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet juga gegetuk teu percaya balik we bebeja ka indung ma abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur teluh ganggaung warjit ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah 62 tahun umur wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si Ibing demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu cirian malam Minggu mah jurig ge seungit tuh salat lain ke kuburan salat keur nu teu acan salat tapi saya yakin anu hadir di dieu mah kabeh ge sok salat meureun heuh make meureun bisa aya hiji anu encan tapi da yakin sok salat kabeh meureun heuh meureun mah keur cadangan ye masalakakum fisaqor qalu lam naku minal musallin lamun ditanyakeun ka maranehna naon sababna asup neraka maranehna ngajawab baheula kami teu salat jelas tegas tidak ada tawar menawar kajen urang ngadegekeun pengajian penting manggil kiai terkenal di luar negeri percuma teu salat mah neraka jung wae tanyakeun kajengan mana salat aduh Pak Bu lamun urang tara salat pembalasan mah teu kudu jaga di akhirat di dunia ge geus karasa lain ceuk batur baheula basa si Ibing pertama kali pisan rek ka Mekah puntennya abi koboy tapi haji basa pertama kali pisan Kang Ibing rek ka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lemur di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak-temrakeun wawalesna mimitina mah teu percaya Bu maklum koboy sumuhun tanah hate mah nyengsirikeun tapi 8 kali simkuring ke Mekah 8 kali nyaksian ngalaman kejadian aneh Masya Allah 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah ya Allah ya Rabbi saya Kang Ibing pernah ngalaman nyaksian ningali kejadian aneh nu teu asup akal saya di Mekah pernah nyaksian aya jamaah haji anggota kloter Kang Ibing eta jamaah saregu malah Bu eta di Mekah lamun manehna mandi cai ngadadak saat pasti tapi lamun dipake ku batur ngagolontor asa si eta mandi ret eureun geus disabun gegedor cing Kang Ibing ka Kang Ibing teh ketua kloter ieu panguruskeun kumaha saya unggal mandi cai saat henteu loba omong dipanggil bae di harewosan cing inget-inget Kang boga dosa naon di lemur anu aya hubunganna jeung cai ngagukuk ceurik Pak rumah saai akang tak ikeur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia malah aya jamaah haji aneh Bu barang bus ka kota Mekah linglung teu inget ti kaler kidul leungeun teh ngan kikieuna jiga nu ngitung duit barang dipapai-papai teh cenah keur di lemburna sok rajeun ngarenten-rentenkeun bilih kaleresan di daya tukang renten engal eureun sia doraka sia teh waduh Bu
malah tahun 84 mah si Ibing ngalaman kejadian aneh tah jelema hirup keneh 84 saya ingat hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina tahun 84 mah Kang Ibing di Mekah di Madinah pagawean isuk-isuk berang sore peting tengah peting subuh pagawean si Ibing di Mekah nganter awewe anu sasab eta haji loba kasih Ibing deui meni asa ringsak awak nganter awewe sasab malah hiji mangsa mah aya awewe nu nyasabna teh urang Libanon aduh geulisna bu eueuh ka daerah Majalengka ge geulis pisan eta meureun disebut putri jin teh men tadi anterkeun ka Kang Ibing ya Allah kajenting di Mekah ibu nganterkeun geulis mah sumanget ah bae jujur we da geulis dianterkeun imahna teh naek kana gunung-gunung batu bu di rumah sakit Ajijiah teh naek keneh ka luhur ayeuna mah kakara kapikir manya aya we geulis mun leumpangna nyelengceng dina batu kalawan suku teu karasa panas naek ka luhur bu kapanggih urang Libanon cenah mangakuna begitu kapanggih mainan nganuhunkeun bari ceurik Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting bu nepi ka ceurik dina batu sisi jalan bari ngagukuk nginget-nginget ya Allah naon atuh dosa abdi teh nah ari brai teh bu pak kita tadi ge abdi teh bintang film lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis tah ti harita saya kapok taradek deui nganter awewe anu geus kolot dan ngora malebar ya kulantaran Kang Ibing mah di dieu na ge bodor da di Mekah ge mangi wae pika sirieun Pak kayak nyeling seeutik di Mekah ge mangi wae pika sirieun inget keneh ta gelombang kadua datang apan pinuh jelema teh jutaan di Masjidil Haram mun pasedak-sedak salat teh geuningan mun heureun usik aya di hareupeun Kang Ibing teh aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah saya teh salat tuh kangen eta ruku sujud cengkatina sujud poe si horeng hulu abus ka jero jubah eta kacipta urang harap cekerna totojer cek dina hatena teh Aisyah rek naon si surungkuyan ka dieu aduh aing mah mangi wae peke serius terus bahasa pertama kali ke Mekah mah kena ngadongeng seetik di bejaan ai di Mekah mah cenah beda jeung di urang di ditu mah lamun dicekelan janggot dicekelan sirah kajenting kolot moal ngambek apa di urang mah dianggap teu sopan sok kana budak ngorajo krawok kana gado kolot baru teu dicabok mah di ditu mah teu nanaon lamun ditoel bujur ditepak bujur lalaki teh kasinggung jadi mun dicekelan janggot mah sirah mah teu nanaon saya Kang Iwi panasaran nyobaan bener askar teh polisi mun di urang mah cekelan we janggotna dikerebek assalamualaikum oh waalaikumsalam teu nanaon tah hiji mangsa mah tengah poe hareupeun masjid jin deket kantor pos urang Arab jangkung gede janggotna ngambay panasaran sakali deui sak wae cekelanna janggotna assalamualaikum ai celenggeng teh Kang Ibing abdi mah urang Pasar Baru sugan teh urang Arab gitu teh lain urang Bandung aing era nah aya urang Arab ngomong Sunda ari mah ti Pasar Baru Bandung nah duh naon bi teh tak kitu sok salat paingan saur Rasulullah didik salat mah ti mimiti budak umur 7 tahun budak nepi ka kolot matri heselesot contohna teu kudu jauh tah si Ibing lain kiai lain ajengan tapi alhamdulillah hasil didikan kolot dididik ti leutik diajar ti budak ku inung ku bapak ku nini ku aki dahar sangu alhamdulillah umur 62 tahun enak daharna kejo keneh lantaran naon didikan kolot sok bapak lamun dididik ku inung ti leutik dahar jukut rek kumaha ayeuna
dina onangan teh ngaremus kana jukut tah kitu di salat lamun dididik ti leutik diajar ti budak nepi ka kolot Pak balik di luar kota jam 4 subuh teu kuat ku tunduh duk sek sare karek saparapat jam geus azan as-salatu khairun minan naum meletet mata da geus biasa sok lamun salat mimitinan geus kolot karek salat subuh listrik parum aliran wah jeung tunu jeung lulungu jeung poe mun diriweuh ciput capan dengan tasbih ge mana tasbih teh itu kamana ieu tasbih ari gep indung budak mana ya tasbih ari gep iya weh sebentar mah ya kaberangan atuh mun urang mah mikir nyage poek mah nya tasbih gede-gede teh cicing budak teh ngelusuri sia mau ngarti urusan tasbih tah budak mah gede seudi urusan tasbih tah da nya yo nyawa teh brai beurang we sholat cicing budak mengerti makanya sholat tuh daya dididik pendidikan mah tidak leutik daya gara didikan orang Sunda kolot baheula da sok loba nu salah atuh geula mun aya budak ceurik ti peuting wah supaya repeh teh didik ku indungna aya jempe ulah ceurik peuting tetangga ganengan eta didikan nu sae mah lamun dek lemes cep gelis kasep bager tekeng nangis ucu tah eta nu alus mah apaan kalau urang mah baheula salah ngadidikna budak ceurik supaya repeh disingsieunan halik sia jurig dang mitis yang ngacaprak rek teu ngacaprak kumaha da indungna ge can fungsi na jurig aya ucing di sada di luhur kenteng tah ditumpakan jurig geus puguh ucing beger cing ciptakeun ku otak nu tenang arek naon atuh jurig tumpak ucing apaan ojek loba angkot aya der tumpak ucing apaan sidik eta jurig teu gablek ongkos aya manu Korea keur ngaliwat ku kolot baheula mah digebak baik ka Sabrang ka Palembang nah urang Palembang dikorbankeun kumaha lamun ceuk coba ditambahan ari balik mawa kurupuk ceuk jurig teh sudi teu mawa kurupuk kumaha Sabrang ka Palembang kumaha lamun ceuk urang Palembang ka Kuningan rek lieur atuh urang Kuningan ngaliwat tangkal gede batu gede pan barudak urang mah dididik para runten nanu ngagegeh ieu bilih ka sepak bilih ka tajong ieu putu bade ngalangkung tuh nyebutna ge putu lain jalabria naon akibatna nya tingali we di urang geura budak umur 7 tahun 10 tahun hayang kampan kanu poek geus teu wani da sieun juig Kang Ibing liling ke luar negeri Australia, Prancis, Jerman, Rusia percaya karena jurig percaya malah di Inggris mah jurig nage Dracula gagah jurig Inggris memakai jas di dasi nah jurig urang di kebon awi di nasirah cai abang jurig moneter watir siapa dijamin Kang Ibing keur budak nepi ka geus kolot kieu eta henteu tongongna bolong yuan teu abus angin cik atuh kitu deui salat makana cik Kang Ibing aduh didik ti leutik ajar ti budak salat tah ieu nu penting mah Pak apan saur Rasulullah ge ulah dijadikeun imah maraneh teh jiga kuburan mah sepi tara dieusian ku zikir-zikir acan urang atuh eusian teh salat moal mulia rumah tangga lamun di jerona teu salat kade eta gelis kanggo Latif sareng Neng Lilis eusian ku salat minum mesti isaina euy sanes alhamdulillah pahit Pak tah cayan deui tah jadi kitu cayan deui tah entang sawios kita sok entang tong lila teuing aduh tah wae cai teh aduh aing tak kitu naon jauh kitu we nah juga lila mah dari tak kitu cai teh
cai teh. Alhamdulillah Kang Ibing, saya sholat mah rajin, engke heula tong waka tenang. Margi fawailul lil musallin, cilaka maranehna nu migawe sholat. Tuh, nu sok migawe sholat ke bisa cilaka keneh.